Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi kitabihil aziz. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wassalatu wassalamu ala sayyidil baraya wa ala alihi ahlis sidqi wal wafa. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, arba'un haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannata wa la yudhiqahum na'imaha, mudminul khamri wa aklur riba wa aklu malil yatimi bighairi haqqin wal aquli walidayhi. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat kali salam senantiasa Allah curahkan terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadratal mukarramin, para alimil ulama wal asatidh alladzi lam yudhkar ismuhum ta'dhiman wa takriman ilaihim, wa bil khususil khusus al murabbi hadzal ma'had Darul Falah, apa Nurul Falah? Nurul Falah alladzi lam yudhkar ismuhu ta'dhiman wa takriman ilaih. Murattibul acara ay ra'isul jalisah, garis miring MC atau protokol sebagai wasit maju mundurna upacara walimatul khitan dina peuting ieu, anu sekaligus kepribadian sangat dihormati tur dicintai ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ieu waktu sebut tos wengi jam kuring barantos nunjukkeun jam 2 kurang 2 jam setengah. Ieu teh sabenerna mah lain wayah ngomong, wayah ngaulit. Terang ngaulit. Ping-ping wal betis melit. Pribados membalik terakhir. Aya keneh membalik teh. Aya keneh teh, Pak. Sanes ieu beuring di dieu nu ngasi acara. Teu aya deui. Alhamdulillah pribados sanajan bari jeung acara ngadadak. Rencang pribados akhinal kiram Kiai Haji Zainal nelfon, Haji di Nurul Falah rek hajat wayahna cenah ngulum Habib ulah hiji ting, jadi Haji orang hadir ka ditu insyaallah menawi aya kesempatan pribados hadir. Kaleresan pribados bu ungi ieu teh acara teh 3, hiji di Cikande tadi teh, kadua di dieu mungkin ka 3, terus sambil kuring bade teras ka Ciranjang, Kecamatan Cikasur, Kabupaten Cigoyang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibarat lamun dina dahar ieu terakhir teh biasana sok naon? Tulang. Ari tulang empuk apa heuras? Heuras. Geus ieu heuras. Ji tanya. 2, lamun minangka dina hayawan ieu teh aya kieu kebo tah. Aya hulu, aya daging, aya buntut. Nu paling bahaya lain hulu, buntut. Buntut mah ulah gagabah lamun eta kebo geus goyang. Geus guyang. Geus dina pangledokan teh tah. Eta nu make baju putih ulah sok ngadeugeut tapi si kasabat ku buntut kebo. Tayege ibu hadirin sadaya, mudah-mudahan
ngadoa ka Allah taufik hidayah Allah dilimpahkan khususna ka jisim kuring umumna ka urang sadaya amin. Naon ari ngaran taufik? Taufik teh saudara-saudara sirhate da'iyatun ila taat, itu ta'rifna taufik. Taufik teh sirhate hayang ngalaksanakeun ibadah ka Allah, eta ngaranna taufik. Ai taufik mah ibu mahal teh bisa dipeser ku artos. Mantak ulah aneh lamun aya masyarakat kiai ngajalankeun hukum dibina masyarakat diajak bener susah, diajak ngaji ngedul, diajak berjamaah sumawana, anakna dididik kurang titah ka pesantren wae mah titah ka mana, titah ka madrasah ngedul. Iya hadirin ulah aneh lamun manusia sanajan digusur, digebug, lamun can diberi taufik hidayah ku Allah susah pala hadirin sedaya. Mantang taufik hidayah mah mahal, teu bisa dibeli ku artos hadirin. Sirhate ngalaksanakeun ibadah cek ibu kabita amat. Karena tadi ku kiai anu geus diterangkeun. Ganjaran ngaji teh kitu, ganjaran ieu teh kitu. Ya Allah kabita amat. Kari-kari ku ibu teu dilaksanakeun, tah eta manusia geus menang taufik mah ngan encan menang hidayah. Kartos. Geus balik geus ngarti mah. Nah kalau loba ngaji mah. Cek ibu hayang amat kos mang anu ngajina rada daekan, kos teh anu ngajina rada getol, ka majelis taklimna rada beuki, maca salawatna ge beuki, ngaderes Qur'anna beuki, iraha Gusti abdi kitu. Kari-kari ku ibu dilaksanakeun eta manusia nu kitu ngaranna geus meunang taufik hidayah. Mantak urang sok ngadoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wat taufiqa wal afafa wal ghina. Ya Allah Gusti, lobakeun tabu doa anu eta. Tiasa teu? Tiasa teu? Tanyakeun tah ka pimpinan Ustad Pondok Pesantren Nurul Falah doa anu tadi. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wat taufiqa wal afafa wal ghina. Tiasa melotot mah melotot becus eta doang nama. Jadi kembali hadirin sadaya ngaran taufik teh susah dimenangkeunana. Di mana ayat taufik hidayah? Di mana ayana? Menurut syariat agama mah ayana taufik hidayah teh di majelis taklim. Sebab di akhir zaman manusia jihad paling besar lain orang perang ka Irak tan termasuk besar. Jihad sabilillah anu paling besar teu aya deui manusia anu daek ngaji. Teu aya deui ka sakitu. Sedangkan susah Pak ayeuna lamun manusia hayang boga akhlak, manusia hayang mulia modalna ilmu. Sehingga lamun manusia boga ilmu insyaallah sagala-galana ge beres. Aja boroning ibadah ke Allah karena tani behelanan tani lamun hayang subur ngangge ilmu teu. Lamun urang nyawa sakean sawah pupukna kudu sakean, melak lauk hayang bagus kudu kitu, kudu kieu. Sagedena tani aya ilmuna komo teuing ibadah hadirin. Mantak dawuhan Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wallahu alam bimuradihi ya ayyuhalladzi eling-eling manusia anu iman. Udkhulu fis silmi kaffah asup anjeun kana agama Islam kaffah kabeh ulah sapotong-sapotong. Lantaran barang sapotong mah tilok ngeunah. Ulah nyengiri Bu. Sok laju curiga bae. Ya mah upami ngamam cau, nuang cau sapotong kirang raos tante tah. Kirang raos. Lamun hajatan Islam, lamun tani kudu tani Islam, ngabina anak kudu ngabina Islam anakna, lamun sakolana kudu sakola Islam. Anu paling aneh zaman ayeuna aing ngaku Islam, tapi kadang-kadang dina hajatan cek kiai tadi bener kaji. Emang bener zaman ayeuna kadang-kadang kuring sok teu kaharti. Nyen surat onangna geus lain, make assalamualaikum, make bismillahirrahmanirrahim. Didinya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala. Hiburana didinya dangdut. Atana ping orkes, atana ping film. Akur tah henteu tah jeung perilaku Islam model kitu. Akur kadang-kadang nu nambahan dorakana surat ondang Bu. Ai hiburan ku dangdut, hiburan ku film, lebah surat ondang aya lafaz Allah. Terido
Naon ta Allah ibu arek hiburan mah hiburan bae lebok ku ibu tah dorakana. Da kuring mah teu bisa lemes ibu, rek lemesan teu lain urang Cianjur, lain urang Bandung. Komo jeung urang Rangkas lemur naon ieu? Ieu lemur naon ieu? Kulan? Neglasari, komo ngomong jeung urang Neglasari, imam lelemesanan teu nyikut jeung naon cenah tuangna Putra Lele. Waduh. Ari lalabna jengkol anom. Geus bahasa Rangkas mah jeung Paneglang ibu. Ari rek hiburan mah kopi hiburan bae ngandina surat ondang terserah ibu dorakana tanggung ku ibu ngandina surat ondang ulah sok mawa lafaz Allah ulah sok mawa lafaz pangeran teridoan Allah lamun rek hiburan kuduna kieu tak kuring dipagahan surat ondangna tong make bismillah tong make assalamualaikum dengan hormat bila mana setan idajillah laknatullah ngijinkeun kana kahayang aing hadir bae dia ka imah aing Sabtu malam Minggu sebab di imah aing jurig ti unggal gorong-gorong ti unggal royuk awi karumpul di imah aing pasti nu datang lagi genderuwo kuntilanak mak lampir gorandong araya di dinya kabeh aing nek ngilakakeun anak ulah nyelametkeun anak tertanda tangan kemod beres gitu kira-kira lamun kitu surat ondang aya tah nu nyetak eta doangna kabur doangna tukang cetak nang hah cenah meureun kawalat aing dicekek ka peuting ieu. Jadi mamawa pangeran lamun urang nanggap hajatan hati disana ku maksiat sanu gede dorakana nu hajatna. Sebab dalang wasilah ayana permaksiatan nu hajat jadi nu gede dorakana teh nu hajat. Lamun penonton aya 2000 persentase dosa kali sakilo 2000 kilo jeung nu hajat kabeh. Encan anu mojokna benar encan anu jogetna padahal cek ulama umat Islam lamun berpikir sing coba make otak atuh mikir apa lamun mikir ngondang kiai jeung dangdut murahan kiai tempok lamun ibu ngondang dangdut babawaan ge teh cukup 2 truk encan artisna encan parawarina encan ieu itu na geus 20 pan eta kejona teh cukup 2 bakul eta ngondang kiai paling kiai mawa santri 2an bering saeutik daharna tidak loba kiai mah aja pan hendak balik atuh karena Allah bae hendak aing bajakan dengan ge paling hendak mata kita ustad jeung kiai karuru teh karuru ngobrol karena Allah bae jengkel ya tah kiai mah karena Allah bae kiai dangdut 4 juta bu kokter dibayar ai ka kiai 2 juta mahal amat jelema geblek cek ulama nyanting najis pajar tanya tah ka Ustaz Ropiudin eta mondok aya kitu beak sabaraha beas tah karung sabaraha karung tah beas maklum bu candahar geus tibalik ngomongin papiuhnya geus beuting nya can dibere dahar resiko ondangan 2 Ki Haji Jenal ya di ditu teh dibere nyatu cenah gedang nguber ka dieu eta datang ka di lain dibere mik deui bae mangkane tukang caramah pan waduh dokter mengatakan KBG bukan penyakit emah. Dokter mengatakan obat mah tidak ada yang manjur kecuali kejo ngebul. Handetkeun heula para wari hayo. Cek para wari kiai cenah laukna ge geus beak. Mencit deui ge ditungguan. Ah cenah bisi barabe di bawah tanah ge cenah naon? Kagok kula puasa sakalian penting ieu. Nupang gede dorakana teh nu hajat lamun penonton aya 1000 kilo 2000 1000 kilo dilimpahkeun ka nu hajat kumaha padagang kacang padagang martabak padagang bakso ilu cenah dagang menang doraka sarua menang doraka lantaran mantuan teu tunduh ka nu nongton pajarna meureun kumaha lamun urang tangkrang-tangkeng para wali menang doraka sarua man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kulluhum finnar sajal mah anu nulungan kana pamaksiatan aja boroning nyumbang tanaga kalimat beulana cek urang tuh cokotkeun anu jaga di kiamat bakal dihijikeun jeung jalma anu ngalaksanakeun pamaksiatan naudzu pan urang nongton henteu naon henteu pan meunang geutahna pan ieu badicang nu nuar kadu ki arkadi ngambadi kaki acang ceki acang ke heula cenah aing. Jadi kembali hadirin sadaya lamun tani ya kudu tani Islam. Sing bener tanina ulah sok geser gelangan batur. Lamun dagang sing bener dagang Islamna.
Make ilmu sagala hadirin, lamun hayang bener dagang nak, make ilmu dagang. Lamun hayang endah tanina, make ilmu Islam. Kadang-kadang orang mah dina dagang beges acak-acakan, leres gitu. Dasar mata nyaw kana ilmu nak kata mah tilok tananya. Iya jelema kuari kitu. Hadirin. Coba eta dina perdagangan pan kuari masyaallah riba geus ngalayah. Mantak pantes cek Kanjeng Rasul, arbaun haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wala yudhiqahum na'imaha. Opat golongan jaga di poe kiamat, aja boroning diasupkeun ka surga, ngambu surgana ge moal. Sedangkan seungitna surga ibu 500 tahun geus kaambu. Masyaallah, hayang ka surga. Mahal teu murah. Mahal temurah. Lamun hayang ka surga gedean ongkos kiaina, insyaallah murah. Sahahaho deui. Sedangkan surga mah 4.500 tahun geus kaambu seungit surga. Ya Allah ya Rabb, indahnya bukan main. Sedangkan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara an qalbil bashar. Surganya Allah teu bisa dibayangkeun ku mata, teu bisa dibayangkeun ku ceuli, teu bisa digerenteskeun ku hate. Cek urang surga teh kitu teu bisa. Urang maka karak asup bae ka imah gedong. Cai tinggal mencet, cai panas tinggal mencet, cai tiis tinggal mencet, lamun nyuci tinggal mencet, susu tinggal mencet, ya itu tinggal mencet. Laju asal gus ngomong susu, bae mah susu. Emang susu teh kabagi-bagi Panta Haji Busro. Aya susu cap bendera, aya susu cap Indomil, aya susu cap nanti aja deui. Apal kabeh. Ngan lamun susu Indomil, susu bendera, ta eusina bikeun ka kolot, cangkangna bikeun ka budak. Eta budak leutik anteng ngomean cangkang suku, kolomprong di batuan kiki. Mata ada jauh di rorodaan, anteng budak leutik. Lamun susu eta mah susuna tadi hiji. Eta mun susu sapukutang mah eusina bikeun ka budak, cangkangna bikeun ka kolot. Eta kolot anteng kolomprong ngomean anu eta sampai subuh kuat kaberangan. Insyaallah. Urang maka karak asup kayak manu tadi ibu, kayak manu gua agak doang di surga bae, doang nu enggeus beta ka surga. Surga mah masyaallah bidadarina ge gareles pak. Bidadari surga mah ya Allah, wa hurun ain, matana kang melok matane, beuh kos kumaha boy eta. Anggeus be. Bisa dibayangkan kakarak ditembongkan cinggirna ke alam dunia bidadari surga serab alam dunia ku geulisna bidadari surga komuting palang kakanana meureun eta sakitu kakarak cinggirna. Coba ya Allah nyiduh bidadari ceprot ka laut urang sangkas betung Ustaz Ropiudin rek hajatan rek naon rek salamatan teu kudu meuli bumbu, cukup nyukan cai ujung, cukup nyukan cai laut sebab sedap jeung seungitna ciduh bidadari. Jajal bidadari dunia sanajan geulis puakna ge geus hangit. Jajal ciduhna jam 3 pamajikan bapak jam 3 peuting. Seungit bating. Ieu mah kakara gereuneuh 8 bulan. Dahar jeung peuteuy jeung sepi jeung lalab. Barang geus itu andepra bae deukeut salaki. Sanggeus dahar cenah bapana ieu cenah kieu kuring cenah ka Mekkah hayang terus cenah jarah ka Madinah wukufna ka Arafah bapana balik ti Mekkah ulah manggulan di Gabah cek salakina sungut sia bawa bongkong dorak mana eta ibu ngambung-ngambungkeun sungut ka salaki pajarna teh doraka meureun mantak lamun ngobrol haleupun salaki lamun istri anu surga mah aya cirian pamajikan calon ka surga mah ibu hoyong ka surga. Hayang ka surga, panggampang-gampang na eta ibu-ibu ka surga salengkah truk begitu. Ka neraka salengkah, pantes cek Rasul mengatakan umat Rasul paling loba di neraka jahanam ibu-ibu. Barang ditempok ka surga lalaki hiji jajan. Ka mana horeng panghandapna teu kadeuleu ku ibu-ibu.
salaki bisa pamajikan asup ka neraka didikan anu jadi salah panggampang-gampang na ibu-ibu ka surga truk dah karuh salengkah ta Bu ka neraka salengkah hoyong jampena Bu dengekeun rek diamalkeun insya mun salaki hayang nyandung ku ibu kudu didukung pintu surga muka lebar pikeun awewe nu sabar cocok bapak-bapak setuju nyandung ibu-ibu cian deh loh cek ibu-ibu bapak dia cenah ngomong setuju dicabok koing awas pa dicekek tak ibu-ibu gede laga ngopi jeung ngarokot ti aing hayang nyandung segala macem eta ibu-ibu lamun ngomong nyandung hendakeun tak ka kiai cenah kiai pancak urang Bu gede ganjaranana dibandingkeun jeung salat umur hirup salat sunah gede keneh awe nu sabar dipangnyandungkeun dibandingkeun jeung puasa saumur hirup gede keneh awewe anu sabar dipangnyandungkeun kumaha cek ibu-ibu alak kiai ganjaran malobakeun lain eta bae lobakeun geus nganyoy heuh ganjaran teh loba pan ibu salat sunah ngedul ngaji Quran tara pergi nyare kanan mika salaki gawena nyagoreng akhlak gila jahnak kadeng-kadeng lamun salaki bapak nyagoreng rupa goreng akhlak mun bisa piceun bila perlu tuker tambah ka tukang borondong ka ditu hiji manusia anu tebahan ku Allah diasupkeun ka surga teh Bu mudminul khamri manusia anu sok nginuman arak jaga di poe kiamat moal dibere ku Allah nginum arak sebab arak di surga mah geus halal nah iya hadirin sadaya entak tolong para remaja-remaja anak orang ibu-ibu hadirin sadaya geus merajalela tah nu kareur itu teh geus dianggap nu biasa bae nu kitu teh sedangkan arak biangna kaributan biangna pengacoan eta arak pertama Bu hiji tah manusia anu sok ngadawamkeun arak aja boroning ku Allah diasupkeun ka surga ngambe surgana ge moal naudzu billah hiji tah nu kadua manusia anu moal ku Allah diasupkeun ka surga wa aklur riba manusia anu sok dawam ngalebokan duit renten sedangkan ngabadeg jeung ngaleuya kadang-kadang di perkampungan nyokot duit renten hadirin laras kadang-kadang dina jual beli be urang geus loba anu maknakeun riba contoh lamun kula meuli kontan sabaraha duit 10 juta lamun ngredit 4 juta naon teu riba jawab geus riba sanu ngalalkeun model kitu eta ku urang teu karasa kitu teh doang nu halal bae saudara-saudara aya ge ka Haji Ahmad model kreditan kaul dhaif dina kitab Mughni Muhtaj ngomongkeun kieu aya qala ba'duhum ngandika ba'duhum teh setengah ulama dhaif menang urang helahna ngredit asal kieu ngomongna Ustaz Wafiuddin kula ieu neuk ngredit motor kan sakitu tapi sekarang udah maklumat lamun kontan 10 juta kredit 14 juta ini saudara-saudara sekalian eta kurang teh lu kitu teh teu dianggap haram pantes urang ibadah ngedul pantes urang anak dara reugel sing horeng parab ku urang teu diperhatikeun teh ka anak ayo sia rek kumaha geus kieu sedangkan manusia taat tina barang hara-hara anu haram sadajan rajin ibadahna ka Allah taat tina barang dahar anu haram saudara-saudara Ibnu Ruslan dina kitab Matan Zubad Narias fata'atun liman haramaya qulu mithlul bina ifauqa bahri yuj'alu ta'atina barang dar anu haram tebeda bangunan di tengah lautan taat tina barang dahar nu haram ibarat ibu jeung bapak nyieun bangunan di tengah lautan jadi moal butak sariawan mutajilah puyuh buntutan ore tatan kuda tandukan nini kanjutan moal kudu jadi tanyeun imah kitu pantes urang mabuk matak syaratna lamun hayang boga anak anu saleh saudara-saudara parab nu dibikeun ka anak kudu semaksimal mungkin barang anu halal susah
Hadirin jangan barang nu halal. Zaman ayeuna. Kadang-kadang orang mah subhat mah asana geus pabalatak na beuteung urang. Munasabah salat ngedul, bener. Kama tah ibu-ibu lamun nyusuan anak. Kadang-kadang ibu-ibu nyusuan anak, anakna eta susuna henteu dibikeun ka eta ka anakna jeung bapana bae. Anakna mah eta nyusuna teh make susu sapi bae. Eta geus gede Haji Busro. Lamun dititah ku bapa ku bapana atau ku ibuna, ceng gada sholat, disusun aja ku eta, ceng gada ngaji, deui bae. Wa aklur riba, manusia anu sok akan barang danu riba. Hadirin, masya Allah, naudzubillah, aja baroning asup ke surga, ngambu surga nage moal. Naudzu, mata kuda mah kudu loba istighfar, Bu, kudu loba istighfar. Dua tah. Tilu, anu moal dasupun ka surga ku Allah ialah wa aklu mal yatimi bighairi haqqin. Manusia anu sok ngadaharan harta banda yatim. Ta ieu di antawisna anu moal ku Allah diasupkeun ka surga. Tilu. Opat, manusia anu moal diasupkeun ka surga wal aku liwalidayh. Anak anu sok ngalunjak ka ibu bapak. Mantak ibu hadirin sadaya nyeri tan ibu-ibu dilunjak ku anak leres teu Bu? Pan ibu anu ngandung 8 bulan ya Allah ya Rabbi galibna akolna 6 bulan aksarna 4 tahun ya Allah eta anak dibawa ku ibu ka cai dibawa ka WC dibawa ka pasar dibawa jeung ku goreng tan nureuneuh eueuh patesna mantak bikang panggoreng-gorengna eueuh deui nureuneuh didelet ti hareup doang nangkeup drum didelet ti buri doang kelapa condong jeung eueuh eta nepan capek ta ibu mamawa anak leres teu Bu? Leres kumaha teh gorengna tapi kang nureunna ari law awak mah ya hulu dina lawang kene ari beuteung geus di jolongan imah ajupan bujal dosol sagede kacapi mantak nureunna mah lamun make calana teh make kancing cukup bae dikaitkeun bujal tapi akhirna anak geus gede anak ibu ngalunjak ka ibu ya Allah mantak ilmuwan Bu lamun hayang boga anak anu berbakti ka ibu ilmuwan ta anak ibu amin. Ya di dia tempatna. Kadang-kadang ibu ngubdagna umum bae umum aya agama dipanderikan di dia tempatna ya. Dina Ustaz Rafiuddin. Amin. Aya ku ibu asup-asup benta anak. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Imam Qurdi nafsiran hadis eta wajib neangan ilmu teh ay syar'i tegasna neangan ilmu agama. Ilmu umum panderi. Ilmu agama baru. Dieulah. Leres Bu? Ayo. Kumaha geus sakitu hadirin sadaya. Iya mencoba aya urang dididik anak dileuletik ya Allah ya Rabb. Mantak ayeuna awas ceng pemuda-pemuda kasep. Ulah sok coba-coba nganyerikeun ka indung. Leres teu Bu? Ibu mah komo darajatna leuwih tinggi tibatan bapak. Mantak sahabatna Rasul manusia anu kudu dikarunyan ku abdi. Ibu anjeun saha deui? Ibu anjeun saha deui ibu anjeun? Mantak lamun boga duit mereka ibu mah kudu leuwih 3 kali lipat tibatan ka bapak lamun ka bapak 10.000 ka ibu mah kudu 30.000 tah cek ibu-ibu rada ngeunaheun dipangmeunangkeun cenah ya naon sababna bapak mah ngeunaheun keur keur dahar ya indung bapana borok-bok anak ngising cek salakina anak tu modal atuh anak-anak mamang pan ngajedok bah salakina mah leres teu Bu sanu ngurusan ibu-ibu anak ibu kunaon geus gede nyekek ibu. Apakah ibu teu nyeri? Hadirin. Mantak usaha lamun hayang maju, orang tua muliakeun. Orang tua senangkeun. Nyacak-nyacak manusia lamun di aya nu usaha, hayang maju kolot diantepkeun, beli kunaon wapak ka ahli hikmat nu ratusan juta. Manjur bae tek-tek celik kula. Sebab naon orang tua ibarat kunci starter mobil hebat ti dealer bensinna komplit bana stabil nanaonna stabil tapi eueuh kunci kontakan lam yabres walam yarcok teu beres jeung teu cocok moal kudu leumpang mantak ayo syaratna ibu lamun anak embung ngalunjak ibu ilmuwan ku ibu hadirin sehingga sagede manusia anu boga ilmu ku Allah Subhanahu wa taala jaga di poe kiamat anu boga ilmu be ku Allah bakal disiksa jaga di poe kiamat anu teu ngamal kana ilmuna kabur maktan indallah antaqulu ma la taf'alun bakal leuwih gede siksa anak manusia anu bisa ngomong
bisa ukur nyampaikan tapi itu bisa ngalaksanakan model kula be hadirin sok cerik balik dakwah gunaon ya Allah dibados bisa ukur ngomong ungkul can bisa nepi ka dinya ya Allah kan sanajan bade kitu hayang amat atau bisa-bisa nyampaikan heulaanan mudah-mudahan sing ngajakeun sabab wasilah menang taufik ti Allah tuh kiai beheula dan disiksa fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan jalma pinter teu ngamal kana ilmuna disiksa ku Allah samemeh manusia anu nyembah kana tapekong tuh jalma pinter alias kiai disiksa ku Allah samemeh manusia anu nyembah kana tape kumaha cek nu bodoh untung urang bodoh bener nu bodoh mah ku Allah mau disiksa paling ge jadi suluh neraka mau disiksa mah ai suluh beak henteu tah ngulup kotokna macan asak suluhna mah geus beak kumargi sakitu hadirin sadaya modalna manusia hayang mulia ku ilmu modalna anak hayang bener ku ilmu di mana tempatna di dia ya di pesantren sebab sebenarnya mah anu wajib ngadidikan anak teh lain kiai lain ustad orang tua ngan urang bodoh serahkeun ka kiaina gitu aya eta can lamun minta upah bayar ku ibu ja wajib eta upahna ulah sok ngomong karena Allah paling jengkel ku lamun aya jelema masyarakat karena Allah bae cenah kiai ngomong tu jeung tembok anak ja kula ngadengeun lagi anak urang dipinterkeun dididik diilmuan aya ngomong-ngomong karena Allah kela pan eta dapur ustad kudu ngebul serahkeun mangga ustad ieu mah kadang-kadang mulia kene embe tibatan anak mamang lamun boga embe dibawa mang kula boga embe ya urusan ku mamangnya galibna ya lamun engke anakan kula hiji mamang hiji tah kula seren nyerahkeun embe mah kuat diserahkeun ari anak kadang-kadang hayang ngaji ge ilueun jeung baturna ya Allah doang anak yatim beh laras gitu teu diserahkeun sedawa ku ibu jeung ku bapana tah usah kula nyerahkeun mangga rek dibeureum rek dihideung kula sieun jaga di poe kiamat ieu anak ngadalak ka kula ngalunjak ka kula sieun amat kula rumah sabodo ya Allah sieun amat mangga nyerahkeun ayeuna mangga sabaraha uang daftarna sabaraha ieu sakituna sabaraha sasasina tanya kitu kuduna ieu pan lain dipenta urunan bara duit cenah urunan cek ustadna mayar we cenah sabulan 3.000 heulaanan ini mah contoh gampang namahan atau bayar-bayar mah kalaka ngomong kieu parang saing eta guru sia urunan bacana urunan anak aja tidak dibaju gelap dalam model kitu mah udah mah serahkeun gadenya tamangga rek dibeureum hideung rek dihideung kumaha ustad bae mere duit ulah mere duit mere rokok Samsung 4 tahunan bengges cukup sakitu ge Ustad Wapiudi beres rek dibeureum rek dihideung asulah dirinso be anak kula sampai pan boga ilmu ya Allah urang mulia tah leres kitu leres eta matak anu banyak berpaling berjuang saudara-saudara sekalian di zaman alam kemerdekaan ialah pondok pesantren para kiai ustad para alim ulama iya anu paling bermanfaat lumayan keluaran pesantren mah ku adzan mah pasti bisaeun bener gitu jatilok nganggur adzan mah kapake kadang-kadang pan budak tuari adzan bete begug ieu mah kawin beges gede azan bete bisa barang boga anak makanya kita boga mitohan deket ustad barang borojol be ngajuru tah anak-anak dia cek mitohan akhirnya azanan waduh dek azan jate bisa teu azan da isin ta kamatoha pan kitu pan lamun urang hayang boga anak anu saleh di azanan azanan celikatuhu qomatan celi kitu barang main azan Allahu akbar poho deui la ilaha illallah bablas wallahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Cek mitohana kagok tabeh bedug mending geja gesuk bae lebaran cenah. Rek dikumahakeun. Azan bae teu bisa. Mantak azanan tah lamun hayang boga anak anu saleh azanan jali katuh qomatan jali. Insyaallah anak urang moal deugel kana ibadah. Moal deugel kana ngaji insyaallah lamun di azanan cekatuh sanajan Badung bakal insaf ta budak. Geus pastikeun anak ku ibu. Lamun salaki ibu degel tara daek ngaji tara daek berjamaah pastikan berarti keletikna can di adanan kumargi kitu can di adanan balik ti dieu jiwir ku ibu ceuli salaki ibu adanan ku ibu ceuli katuhu qomatan ceuli kenca insyaallah salaki ibu pasti nyabok
Pasti. Nah iya pala hadirin sadaya. 4 poin tersebut mudah-mudahan anak orang sing jadi anak anu soleh. Amin. Ayo ngadu putra soleh. Aranan berung si soleh. Insyaallah soleh katahi-tahina. Trot bengi sing tahi saya. Atuh cetak. Jaranan be soleh kalakuan teu ceuk lain soleh tama gede hulu seleh. Mudah-mudahan hadirin sadaya sahibul hajat berikut sapara santrina ieu pesantren mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing leuwih dimanfaatkan ilmuna sing bermanfaat min hadisa ila yaumil qiyamah semenjak Ustaz Lutfiuddin istiqomah terus kalau itu aya nu lanjutkeun terus amin ya Allah rabbal santrina di sing bertambah nu aya sing bertah oge urang hadirin sadaya mudah-mudahan putra-putri urang sing jadi putra-putri anu saleh tur salihah amin ya Allah ya rabbal sakieu anu kapihatur mudah-mudahan aya manfaatna ari eta cenah hayang keneh engke bae rajaban di dieu pan kula ka dieu engke bulan Rajab sakieu mudah-mudahan aya manfaatna wallahu yaqdi birridha war rahmah li wa lakum wa li jami'il ummah wa nas'alul mannan ay yujirana minar riya mudha'ifan ujurana. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa kembali. Jalan-jalan ke kota Padang, mandi di kali airnya payau. Kalau ada umur yang panjang boleh kita ketemu lagi lah yau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.